Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal. Tuan Syekh Abdul Qadir ditanya ku salah sahiji muridna, iraha kiamat tuan? Maksud murid mah nyaho tanda-tanda kiamat. Sakali tengah jawab, tuan Syekh hari kiamat iraha sih? Tengah jawab katilu kali, tuan hari kiamat iraha nu sabenerna tereh apa angel kan? Tuan Syekh ulah nanya kiamat. Kiamat bagus jelas bakal di Al-Quran ngejelaskan. Sia tea bakal manggihan kiamat moal kebal deui. Mimitianana kumanehanana tembung maca Al-Quran kabeladieuna daek-daek nama maca teh kalantaran kabawa ku situasi model bulan Ramadan. Kabeladieuna mah teu daekeun memahami kana maca Al-Quran. Ieu carita Quran, beladi tuna ieu Taurat. Al-Quran kapan orang maca Quran teh lamun urang tamat sampai sapeting apakah hebat? Henteu. Lamun teu berubah. Jelema bebeja. Alhamdulillah bulan Ramadan makula teh bisa genep 7 kali tamat. Masyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi manehanana akhlakna teu berubah teh hebat. Henteu hebat. Emang hebat ente, alhamdulillah jadi kiai bro, tas tamatan Al-Quran, 7 kali tamat gula sebulan puasa, masya Allah. Si anu mah teu tamatan acan tolol, tah jelema eta teh dilarang, bugu tas tamat Quran ngomongkeun batur. Eta teu karasa kan dunyana. Pangaruh, mencara obat jadi geus kebal. Pangaruh sama sekali. Puyeng dibere bodrek, tambah puyeng dibere prokol, tambah puyeng dibere aspirin, tambah puyeng. Ibu budak kudu disuntik mati. Pengaruh. Al-Quran dibaca, pengaruh kawak. Nanaonan. Tapi orang maca saayat doang, haju berubah bahwa kurang hebatan saayat. Dibaca Quran ayat Quran ngan sayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qaryatu hari kiamat naon eta kiamat. Al-Qaryatu mal qaryah naon hari qaryah kiamat mal qaryah wa ma adraka mal qaryah nyahotan teh anjeun kana kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Poe kiamat mah eta hiji poe anu aya kaayaan jelema teh percis okos hewan-hewan anu kalalabur. Yauma yakunun nas manusia kal farashil mabthus seperti bangbara anu halaliber, seperti hewan nu laletik halaliber, seperti kupu-kupu, seperti siraru. Kalau luar tepugu arah ke mana kos gitulah bayangan kiamat. Balik deui urang dapat. Al-qaryatu mal qaryatu wa ma adraka mal qaryah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu ka'inil manfus. Gunung nu sakitu kokoh gagah tapi dina poe kiamat bahala lajur jelema hilir mudik berangkat kaler berangkat kidul tepugu arah ka kulon kawetan. Masyaallah kal farashil mabthus di antara manusia teh perempan aing di dinya teh. Ieu kiamat masyaallah. Balik deui. Al-Qaryatu mal qaryatu wa ma adraka mal qaryah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal inil manfus. Parama ta kiamat. Famma man thaqulat mawazinuhu
fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Mun jelema ditimbang amalna berat ka katuhu atuh manehanana bakal aya dina karidhoan Allah surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Lamun berat ka kenca bakal asup ngajebur ka neraka hawiyah narun hamiyah. Oh aing bakal ka neraka ya masyaallah ditapakura mulai ngala wudu sieun ka Allah aing bisi ka neraka jam 11 kene geus ka masjid batur mah di mana kene jam 11 beurang deuk lohor geus ka masjid pas batur daratang nya hees ku getol-getol tah eta rada tapakur balik deui nya maca Quran ge eta A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. Sedih ngalami sadaqallahul adzim. Kadang teu nyampe dibaca negingan al-qari'atu mal qari'ah doa. Tapi asup ka jero hati. Saminggu sabulan tapi berubah salat tampi. Nyana terus sedekahna pohara. Asa endek kiamat, asa isuk jadi mimitian kiamat mah urang pae. Mantak Tuan Syekh Abdul Qadir ditanya ku salah sahiji muridna iraha kiamat Tuan maksud murid mah nyaho tanda-tanda kiamat sakali teu ngajawab Tuan Syekh hari kiamat iraha sih teu ngajawab katilu kali Tuan hari kiamat iraha nu sabaraha tereh apa angel kene cek Tuan Syekh ulah nanya kiamat bagus jelas bakal ja Al-Qur'an ngajelaskeun sia teh bakal manggihan kiamat moal kebal deui sebab kiamat urang mah paeh sia kiamat ngaranna tuh nanya deui nya nu geter-geter kieu bae mangkani Tuan saya asal geus ngomong bae kan sakecap nyata sia moal kebal deui bakal ngarasaan kiamat jelema mah dimimitian teh paeh eta kiamat nu mantak dicaritakeun kiamat dahsyat teh jelema teh mung paeh ngaler hidul ngetan ngulon eta teh kulantaran nyalamatkeun diri mung paeh mata kudu kiamat isuk pagi toge sia bakal paeh eta kiamat. Wah bener atuh geus sia urang ulah menceritakeun kiamat tu itu tah jelas penting yakin ngan waya dijelaskeun mah jelaskeun bae dina Al-Qur'an ngan ieu urang menghadapi paeh eta geus mulai kiamat atuh jah kiamat mah lain ku paeh bae urang nyandung aja caritakeun ku kolot ya teh kiamat sugo sarua teh kiamat kanu ngoran teh kanu kolot henteu padahal imahnyana na ngabangunnyana enggan kolot sieun tungtung es di WC itu kiamat suuro karana kiamat masyaallah. Nah bandingkeun jeung nu maca Quran satamatan sapeuting bandingkeun jeung nu maca Quran saminggu sakali tamat bandingkeun jeung sabulan puasa 7-8 aya nu 10 kali tamat tapi teu berubah dirina jeung nu maca surat Al-Qari'ah tapi berubah ieu nu hebat nu maca Qur'anna ngan sasurat atawa saayat loba wali Allah maca Quran tilok tara rahmatnya nama saayat maca Quran anu nyentuh ka jero hati nyentuh asal dibaca bae surat eta masyaallah leuleus hate nu mantak surat sabihis dibacakeun kita dibaca dina poe Jumaah malam Jumaah lantaran di dinya teh aya nilai-nilai neraka sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir inna fa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladzi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu
Masya Allah. Summa la yamutu ala yahya. Sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nasiku lis-safa zakir. Inna fa'at dzikra sayadzakkaru ma yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqal ladzi yasla an-naral kubra. Summa la yamutu fiha. Jelema bakal asup ka neraka teu paeh. Ya Allah. Wa yatajannabuhal ashqa jelema nu cilaka. Nu di duniana teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Kumaha cak nyana bae, mabok terus, zina terus, maling terus, kumaha cak nyana bae, hak-hak batur teu dibikeun ka nu bogaana, kumaha cak nyana bae asko. Wa yatajannabuhal asqal ladzi yaslan narul kubra, bakal diasupkeun ka neraka pohara jasa. Hak batur dipaling ku nyana, hak batur cokot ku nyana, hak batur dikuasai ku manehanana. Teu kudu make aturan Al-Qur'anul Karim. Wa yatajannabuhal asqal ladzi yaslan narul kubra, summa la yamutu fiha wa la yahya. Di jero neraka disebut paeh, henteu disebut hirup henteu. Ieu bakal nata Balik deui nyana macan, masyaallah Karim. Tapi haju berubah jana. Horenganan lain nu aing ieu motor teh nu batur bikeun lah ka nu bogana. Horenganan lain nu aing ieu sepeda teh horeng nu batur bikeun ka nu bogana. Jarempan aing ka di akhirat wa yatajannabuhal asqal ladzi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka, tapi jelema nu bersih mah bahagia. Nikmat aing hayang kanu nyebrang ka ayat mu eta tah. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fa shalla. Bal tusiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Illa hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, berubahnya na aing daripada ka neraka. Minta hampura ka jelema nu pernah dizalim, minta hampura ka nu pernah dicatut ku manehanana. Moal kebal aing hirup di alam dunia. Maca surat Sabihis teh jadi berubah. Baca deui ku nyana, baca deui, makin berubah makin berubah. Nyana maca surat Sabihis saayat atawa sasurat bandingkeun jeung nu talar Quran tapi teu make mendingan si eta. Quran katalar dibaca ku nyana tapi terus bae duit nu lain hakna dileglegan, bahkan zalim ka batur, ngomongkeun batur. Bandingkeun jeung nu teu talar, boro-boro talar maca ge kudu make Al-Qur'an lalauna tapi berubah maning ieu. Timbul bae kasombongan, bae mah terus talar turang. Kula geus dikunyem-kunyem bae, talar tapi teu berubah. Si ieu mah ngarasa aing boro-boro talar tapi berubah. Tah. Nu mantak loba kiai bari bisa dalil tapi tidak berubah kasombonganna. Hei jelema bodoh ngaji ka dieu haji berubah maning ieu. Maning ieu di lembur nu kaya raya teu daek mere ka masjid tapi barang nu bodoh mah nu bodoh ji horenganan bakal paeh. Itu mah pinter kaya dinyana tapi teu daek mere ka masjid. Ieu mah boga saaya-ayana lah aing mah boga duit 5 juta dibikeun bae ka masjid besi isuk paeh. Hajung ke dahar mah kumaha Allah bae lah, ja Allah ge ngurusan aing, ja aing keur orok ge teu usah jadi bere dahar bae. Tah eta kayakinan luhur tah berarti. Weh luhur tah. Orok ge teu usaha sugan kacaritakeun orok boga pabrik cinggu jan teu. Orok ge jak henteu aya anu tani sugan tani hektaran jan teu, tapi ja dahar bae manehanana aing ge lah dek jarupaan ka orok bae lah. Engke ge meureun aya geus dibikeun eta mah ka masjid. Kayakinanna luhur jasa tah mata. Tuh parah tah. Hebat. Wa in zadala toro cak Kanjeng Nabi mun tambah keyakinan hiber jelema mah ji dibandingkeun jeung jelema boga puluhan juta heuy ka masjid tuh deuk ngecor ke aing mah pandeuri keramik ke aing mah pandeuri entah tuh hade kadinya tuh musyawarah tuh hadir nah kudu musyawarah paling urusan donatur soaling mah geus engke mah hasil lah bae aing informasikeun ku sia ka aing aing mah lamun ka ditu pan mere salah teu mere salah aing geus paling mah geus ditu terus bae Gusti ya. Tuh eta nu sarugi mah. Eta naon eta? Maca Quran mah terus bae di imah. Bahkan satamatan tapi aya pembangunan masjid teu peduli eueuh nanaonan. Eueuh nanaonan dibandingkeun jeung tah nu maca Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wow, haju langsung berubah dagangna manehna diperbaiki dan usahana diperbaiki lantaran rempan
dibaca wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Terus dibaca berubah ngan eta bae nu dibaca tapi perubahanna pohara bandingkeun jeung tamat di Al-Qur'an. Perubahan naon awewe maca Quran tamat tapi teu nawaran nyandung naonan maning nu saayat aya jelema macangan sayat bang fangkihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Tuh dibaca deui ku jana baca deui jana haju ngadeukeutan salakina kak dengikeun ayat ieu ka ieu bisi kakak teh nyaho ieu fangkihu ma qabalakum maka kuduna dari kamarana kabeh maka wa qabalakum anu kakaresep masna dek siring 2 mangga wasulasa siring 3 mangga waruba dek siring 4 mangga jaca kula mah ieu kakak kunaon teu daek ngamalkeun ayat ieu kak atuh amalkeun aduh ieu mah dakwah teu kudu jauh-jauh eta ngadakwahan salaki geus kitu bae ge isuk-isuk geura dakwahan deui sore-sore dakwahan ka anda kira ngamalkeun ayat eta kak asana kiamat ujianna keur panas ge galedeg jeung jeleger. Nah, saayat tapi bermakna berfaedah. Tamat Quran tapi teu bermakna teu berfaedah. Naon? Dia maksud baca Quran teh di jero Al-Qur'an teh aya nyaritakeun sabar, aya nyaritakeun zuhud, aya nyaritakeun qanaah, aya nyaritakeun tentang kitu bangkawarna kafir, nyaritakeun munafik, nyaritakeun jelema nu nuturkeun Al-Qur'an, nyaritakeun jelema anu ridho jasa di pangeranan ku Allah, nyaritakeun tentang sekitar kehidupan, tauhid, budaya, sosial dan lain sebagainya. Etalah Al-Qur'anul Karim. Haju nyana dibaca Quran tapi teu dilaksanakeun, kus pamarentah urang dibaca Quran tapi teu pernah dilaksanakeun. Eueuh naonan saayat baca tapi ayat dampakna ieu nu mantep deres tak kiai cenah emang kula ge tilok tamat kula ge alhamdulillah sih tilok tamat sok ditapakuran tilok deui teu siapa pamustungan tamat henteu tapakur henteu iyalah wa iyarau kullu ayatin la yu'minu biha ningali setiap ayat tetap iman wa iyarau sabila rusdi lamun manehana ningali kana jalan pituduh la yatakhiduhu sabila wa iyyahu sabilallah wa yatakhiduhu sabila lamun manehana ningali kana jalan-jalan lacut jalan-jalan sasariat takhiduhu sabila malah ngana ngambah kana jalan ieu ketika ya jelema nyaritakeun tentang depositonya kabita ketika manehanana nyaritakeun tentang kitu bang nyana kabita nyokotlah ketika nyaritakeun tentang korupsi berjamaah nyana ngalaksanakeun ketika tentang aya awewe anu jualan anu nyewa-nyewakeun nyana coba-coba jadi jalan-jalan ghaimah ditempuh kunyana wa iyyaru sabilal ghayy yattakhiduhu sabila baheula umat Kangjeng Nabi Musa ketika maca kitab Taurat tenggaling seseti ketika acan ketika nyaritakeun jalan kalurusan kebenaran pituduh tenggaling seseti ketika acan ketika nyaritakeun tentang jalan-jalan kejahatan yattakhiduhu sabila nyana nyokot jalan ieu percis ayeuna percis jasa bejakeun Al-Qur'anul Karim tentang jelema nu bakal ancup ka neraka ketika nyaritakeun tentang kemewahan dunia goy zina mabok korupsi lah yatakhiduhu sabila jangan nyokot jalan ieu kunaon ieu zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin ieu pengkol-pengkolan mengkol keunana Gusti Allah ka jelema-jelema nu teu make kana kitab Taurat bi annahum kazzabu bi ayatina memang jelema eta teh ngabohongkeun ka ayat-ayat kaulan lagu khusus kana kitab Taurat wa kanu anha ghafilin jeung aya lae teh jelema teh terhadap ayat-ayat Taurat
seakan-akan jelema teh kos nu poho padahal mah nyana ngadenge padahal mah nyaho ngan teu make anggap jelema poho kos kitu teh sarua ka Al-Qur'an ngadenge nyana nyaho nyana tapi teu make anggap jelema poho gopil kumaha bakalna itu jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat walladzina kazzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal tujzauna illa ma kanu ya'malun. Ari jelema nu ngabohongkeun kana ayat-ayat kaulayan kitab Taurat teu ngabohongkeun kana kapanggihna ayat disangka teh moal bakal diudangkeun deui bakal moal kapanggih jeung Gusti Allah eta teh jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat ngabohongkeun kana kapanggih jaga di akhirat habitat amalum sia-sia pagaweanana naon nu kunyana dipegawe waktu keur di dunia nyana pernah nyeun kahadean silaturahmi ka dulur-dulurna nyana pernah nyeun kahadean sedekah nyana nyeun kahadean hibah-hibah dan lain sebagainya babantu-babantu dan lain sebagainya urusan-urusan di dunia peduli terhadap kemanusiaan peduli terhadap kesosialan nyana iman habitat a'maluhum sia-sia pagawe sarua ku ari hal yujzauna teu aya balasan jelema nu model kitu illa ma kanu ya'malun balasanana eueuh deui kecuali pagawean nu kunyana dipigawe di dunia ngabohongkeun ka Taurat bakal disiksa jaga di dunia maksiat bakal disiksa pagawean-pagawean ngabohongkeun kana kitab Taurat pagawean-pagawean maksiat teu nurut kana aturan Taurat iyalah nu bakal keuna balasan ka manehanana sarua kuari ge nu kuari teu daek nurut kana Al-Qur'anul Karim eueuh deui balasan kecuali pagaweannya na waktu di dunia teu make kana Al-Qur'an eta bakal dibales ku Gusti Allah nyana ngabalieur tina Al-Qur'anul Karim bakal dibales ku Gusti Allah dengan tidak menerapkannya Al-Qur'anul Karim di urang atau urang teu make kana Al-Qur'an bakal dibales ku Gusti Allah emang mau dibales nyana kuari geus dedekeun ngadenge lah cenah capek emang ngadengekeun segala judi haram segala zina haram lah geus jararah jasa teh mah kos kitu paja Allah mah gopur baharoh budak pohara nyadekeun ka Allah gopur aing ya tuh lain kamu dulu kos kitu ya aing nyeun aturan-aturanana ta ieu urang keluar tidak aturan cilaka nah lamun baheula model kos kadari itu bakal disiksa ku Gusti Allah teu nurut kana kitu kitab Taurat dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ti Gusti Allah atuh sarua bae ayeuna ge kitab Al-Qur'an anu dikembangkeun didakwakeun ku Kangjeng Nabi urang kemudian urang teu make ieu ge sarua hal yujzauna illa ma kanu ya'malun eueuh deui balasan bagi jelema anu ke di dunia na anti kana Al-Qur'an kecuali naon nu kunyana dipigawe karasa kuari mah lolos engke bakal karasa mentak salametkeun awak urang eueuh nu bisa jalametkeun ka awak urang kecuali urang mulai kiwari urang teh rada lempeng-lempeng rada lempengkeun memantak aya maulidan supaya nyaho ka Kangjeng memantak aya haolan para aulia Allah supaya nyaho orang-orang brilian munggu Allah jelema nu geus bisa komunikasi jeung Allah jelema nu dibere impian-impian ku Gusti Allah nage impian anu mararodel memantak aya haol para ulama etalah nu negeran nagara negeran umat saeutik urang supaya terbersih teh urang oh kiai oh haol wali oh haol kangjeng mulai hate urang teh kangjeng teh saha ulama teh saha wali teh saha geus ulah nalikeun bidah-bidahna da penting manfaatna jang urang mulai anggeus da ieu bidah itu bidah muludan bidah haolan bidah dan lain sebagainya giliran Agustus mah teu ngabidahkeun eta tahun baru mah nya tengah bid'ahkeun malah nyana termasuk di jerona
Munai jelema ngabidah bidah hawali ajunyana kamari milu tahun baruan petasan jeung bajong-bajongna kunyana dijegur-jegurkeun geus bawakeun rantai jelema kos kitu rantai taekeun ka tanggal kalapa geus beres eta sia kitu cenah teu kuki uci aing baru ketempuhan mah atuh ngabidah-bidahkeun geus urang mah terus bae kajen dibidahkeun ge malah mah kurang ledek kurang. Hei, masih mana ada muludan bidah. Nih pisang nih mantep nih. Nih pisang nih, ya lo liatin dah lah. Udah, soal ceramahnya mah kipudoli nggak usah diutarain. Yang penting pisangnya nih, sanpres. Wow, caknya nak lu bidah juga enak dimakannya kenyang. Gua nggak kasih lu. Masih ada berapa situ? Nah, nanyain lu ya. Ini ledek kurang. Mana itu ngabidahkeun ledek urang. Malah mah dahar di hareupeunnya nih ada semur nih. Hi, semur bidah itu haram biarin. Pokoknya mah ini ada manfaatnya di sini ada sholawat Kanjeng Nabi yang Nabi salam di sini nih. Iya ada yang Nabi salam alaika Rasul salam alaika kalau dimakan kenyang ini. Iya ada yang Nabi salamnya di sini nih. Oh, ntar hati jadi terang. Dah, bidah lu haram lu. Biarin bidah-bidah juga lu gua mau makan di depan lu. Ya gua jotos lagi lu. Yo, parangsanya. Beuh. Aduh, eta ya parangsanya. Sebelon teh Malayu tolol. La hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Ieu naon nu kurang dipigawe bakal kapanggih balesanna jaza biqadril amal. Balasan kumaha amalna amal bagus jaza bagus amal jorek jaza jorek bagus loba jaza loba jorek deui urang gede jorena gede deui jazaana nu mantap mumpung kuari urang masih dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat yuk urang pake neangan pijazaeun beramal bagus engke masing-masing begitu urang di akhirat kapanggih ku urang masyaallah ngintil-ngintil urang amal urang teh teu bisa pisah ti urang ngintil-ngintil nu jore ngintil-ngintil nu bagus ngintil-ngintil urang babarengan jeung tatangga urang sia eta amal sia jore amat nyaho ku aing ditah idit ke teu daek idit cenah tuh nu aing mah adalah kasep kan geus urang teh begitu endek ditimbang ge pede sebab dibarengan ku nu kasep beh atuh tenang Kangjeng Nabi geus nyahoeun ya dah timbang langsung geus kadeuleu kasep nah ieu nu bermasalah ieu hideung amat sih amal aduh ya bau ya amal ya Masya Allah tah makaning mimilu kan jeung urang isin amat urang ti miti hudang ti kubur amal eta makan milu bae asup ka jero kubur milu hudang ti kubur milu ya Allah ya Rabbi mun di dinya aya judian aya mabokan aya zina aya korupsian betapa isina urang ketika urang hudang ti kubur berangkat ka masar eta mimilu bae ulal elel bae ulal elel kikieuan nya di luhureun pundak urang sia ulah kitu aja aing isinin neraka jahanam ulah kitu pan aing geus jadi haji jahanam sia isi da ngaran isi biasa masyaallah lantak wali mah tenang di akhiratna nyuhan isi saya kira terus jangan begitu istirahat sebab naon geus boga nu kasep tenang nyana mah geus indah jasa geus nu kasep aya santrina atawa anu deukeut ka kiai anu kasep kan kiai mah santrina mah anu deukeut jorek ngadeuketan meureun mental syafaat bareng gitu kan sana lu sana dulu lu bareng-bareng ngeriung sekarang enggak ada sono lu bau tuh amal kamu bau ih cenah teu kula mah hayang ngomong teu bisa henteu kula moal ini aduh kiai katempuhan tungtung mah didinya nya nyekelan kiai bae terus baiknya saya nyekelan gak di dia waktu ditimbang mah bisa tetap aing nyekelan bae kiai ka surga aing milu bae emang na teu naik angkot aturan negara jeung agama ngahiji kitabna hiji-hiji keneh Al-Qur'an di negara demokrasi mah ketika urang nyaritakeun negara make kahuk tuh sia maju nganyalkeun ka aing kahuk lamun urang diceritakeun agama tergantung agamana orang itu Islam buka Al-Quran buka Bukhari Kristen buka Injil itu Buddha buka
Boga kita berapa masing-masing. Tak gitu di negara demokrasi mah. Jadi agama diurus ku masing-masing. Masalah guys, jangan mengkoski keayaan anak. Hari endek hayu orang robah make negara Islam ngan perang. Pasti nu ieu paraeh kayak diteruskan ku anak urang. Urang paraeh. Sabilillah sorga. Sorga urang mau sorga paraeh be ngan meneruskeun anak urang. Jadi beduk negara Islam. DPR nu bari parehan deg 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 deg. MPR deg 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 ganti. Siap perang jeung Amerika los. Teu siap berarti tetap kurang demokrasi maka aturan kafir. Geus lain saaturan-aturanana nu mantaknya mempertahankan negara demokrasi, aya kauntungan-kauntungan nu kudu disedot kunyana. Aya anu terketahui, aya anu tidak terketahui. Minta kula teu betah jadi presiden kos kitu. Aya aturan-aturanana. Presiden naon cenah ke lalu ngomong lah bukan pernah jadi presiden. Koang-koang. Ieu gara-gara urang teh kos kitu tah. Nu matak hayang meraup keuntungan terus Amerika teh melalui demokrasi. Irak didemokrasikan hayang nyedot keuntungan. Mesir didemokrasikan hayang nyedot keuntungan. Syria didemokrasikan hayang nyedot keuntungan. Hayang nyana teh hayang aya keuntungan dirinya. Teu naon malih teu demokrasi ge model Arab Wahabi asal maneh leuwih tibatan didemokrasikeun sedot keuntunganana. Negara nu tandus Amerika tapi sanggup nyen kapal termewah di dunia. Negara tandus di dunia Amerika. Oh dangder di Amerika mah eueuh. Terjadi melak dangder terjadi. Asnawi harita ke Amerika tani terjadi si Asnawi di dia. Waduh. Melakui terjadi di Amerika. Tandus. Tetapi mobil mewah buatan Amerika, kapal buatan Amerika, nuklir buatan Amerika, modal di mana? Sedot di negara-negara anu ditumpahkeun punya. Termasuk negara urang. Siap urang kos gitu terus. Henteu siap mikir. Memantak di Syria ku hari Amerika kebingungan. Naon sebabna? Sebab ieu jelemana eueuh nu bisa diteundeun di dinya. Nu mantak anu diperkirakan setahun 2 tahun cek Amerika 10 tahun. Kok bisa kau tuh hese dengan jelema anu dipercaya ku Amerika jang supaya kepercayaan Amerika berarti jago teh Syria. Berarti jago eta. Aya jelema tak horenganan milu ka negara. Pecat. Aya deui jelema dianggap hebat ieu. Pasti bisa membawa tesamarin mereka. Ya, ternyata nyana piling ka ditu ka negarana. Hese mantak 10 tahun. Dek didik heula jelema sanggup kos kitu teh negara kafir mah. Nu kuduna Islam nu kos kitu ku ari kafir. Nu kuduna mah urang teh ka negara kafir kos kitu ku ari mah urang dikitu-kitu ku kafir. Sanggup sia terus. Teu sanggup eureun. Eureun hirupna. Ieu keur carita negara supaya nyaho kos kitulah keberadaan negara urang. Mantak calon presiden ge nu dipercaya ku Amerika. Suryani, sia, izing dia, aing percaya ka sia. Oh, abdi mah cenah geus bentek di Indonesia mah. Jokowi, ya, siap deuk. Hah? Atuh abdi mah kumaha bae, kumaha nu di luhurna inohong abdi. Saha si inohongna? Megawati. Ayo, hadir. Cak Megawati, di ais keun sih, di ais. Nongol be huluna, tolol. Aduh, terlepas di kos gitu terus baik diolah saha. Sedangkan teknis-teknisna masya Allah, orang menyeritakan negara muringkak bulu panas, tungtungna ngalamun, nu encan kawin bakal nambung kawin. Nyeritakan negara mah gitu, nu geus kawin bakal hayang kawin deui. Capek mantak mahasiswa dari sundut demo mahasiswa demo sebab naon keur menggebu hatina ingin ada perubahan berarti di negara
kamari jeung undang-undang rancangan anak. Waduh. Kapan? Awas ya. Ayo, awas. Kos kitu di negara demokrasi. Mantap nu nyahoeun mah maning di kerajaan deui mantep. Urang lepas di Amerika, urang jadi kerajaan-kerajaan kayak gitu, kerajaan Banten, Cikande, Serang, Cikupa, Pasar Kemis. Wah, engke bakal loba raja-raja engke. Haji Pendi jadi raja. Ngan moal di perangan ku sasage Haji Pendi mah moal. Emang kudu moal kebel ge paeh ieu. Kada paeh wajar bae teh teu kudu perangan teh mah. Jago isa ge geus kajembut-jembut teh. Bolak-balik cerita negara bolak-balik hese. Teu kapanggi-panggi. Urang kieu bae terus. Urang ke kerajaan deui ribut engke loba raja baheula ge geus perang. Coba-coba tuh make aturan Al-Qur'anul Karim langsung orang perang jeung Amerika moal eureun terus cara Taliban dieu teu boga negara perang terus mentak masyaallah istimewa teh Taliban terus bae kok di urang mah henteu sih ieu teu aya minat perang saha nu ngadidikna aja kudu aya pendidikan di Iran mah di Irak asal deuk asup SD bae ka ditu diomong ya kita siap tempur dengan kafir. Masuk SD dibere ayat-ayat perang. Kakarak SD doang geus dibere ayat-ayat perang. Dicoba kunyana keluar SD beta kelas 1 ke geus ninju baturna. Iya. Kunaon gitu percobaan ayat perang. Di urang mah ye, di urang anu rada deres teh cisoka doang. Cisoka. Jadi nyana sok daek urad wirid jang peureup gitu. Ngan lain pakai perang jeung kafir jeung babaturanana. Tungtuna ustad jeung ustad gelut. Aya keur carita negara. Nu mantak Mesir teh eureun-eureun. Bablah mah encan aya jelema kepercayaan Amerika. Aju di dituna embung deui percaya ka Amerika. Teger. Jadi lo urang caritakeun Mesir perang we teger. Irak emang geus aya jelema Amerika di Irak encan aya. Cek urang Irak sajengkal ku aing kudu dipikeun ka Amerika heula. Aya mah aya bae orang Amerika. Awas lengah bacok sia ku aing. Ieu mah kumaha gitu. Ye, batak tala leger sebab boga sejarah kan cenah mah. Macaan sejarah tiba heula negara urang teh negara terkuat. Negara urang teh sempet jadi adidaya baheula cek Irak. Negara urang teh negara tertua di dunia. Masa harus kalah oleh Amerika? Tidak bisa. Nyana dididik ngan berita nu ka urang na bae disaleweng-salewengkeun sebab nu boga sumber berita na kan Yahudi. Jadi urang maca nangan seukur pos kota doang eta teh tadi gorong-gorong. Di depan desa Kutabumi macet. Maca anu kos kitu bae bodoh sia. Iker cerita negara takos itu bari lalagaan supaya ngerti dek naon ieu maksudna aya pemilihan umum dek naon ieu pemilihan presiden dek ngalangsungkeun nu kos kumaha ieu mesti nyaho urang teh sebagai warga negara Indonesia hayang aing boga pemimpin dek dibawa ka mana ieu negara aing nya sia dek mimpin aing je lamun sia dek mimpin aing gelut heula sia jeung aing kudu da kos kitu hitung-hitungna beban urang jeung calon presiden gelut beblon teh maksudna lain kitu nyaan sia dek mawa aing ieu teh negara lain sia nu kami kabehan menang rebut di Belanda baheula menang bapak kolot kurang taruhanna nyawa sia gua tinggal geunahna doang nek dibaka mana ya negara aing aset beak ku sia ye Soekarno mealian sia ngajualan ayo dek kumaha deh ayo ayo itu ge lain turunan Soekarno tetap ngajual nu itu ngajual ih presiden nu kieu dek jujualan deui apa naon kudu nyaho nya aya hayang asli mah carita nagara mah ka imah tetep mau sapi kos gitulah cerita kan dek dikawanakeun di negara pertahankan demokrasi aturan demokrasi nu baheulana kos kumaha kieu apa lain
tanyakan coba ka Depak, tanyakan ka MUI. Peran MUI di Indonesia sebagai naon? Sebab naon? Di Mesir mah aya Al-Azhar. Lamun di Iran mah aya itu ayatullah Khomeini, ayatullah etala anu nentukeun maju mundurna negara ayatullah. Di Irak eta adalah aya mufti, maju mundurna tergantung mufti. Termasuk Mesir Al-Azhar, maju mundurna negara adalah Al-Azhar. Di Indonesia maju mundurna negara MUI baheula teh beneran teu MUI, main teu di negara kuat. Diperbandingkan atuh nu mantak Al-Azhar main terus kuari lain letik-letik peran di dunia Al-Azhar teh lantaran keputusan maju mundurna negara terletak di pundak Al-Azhar. Pemerintah teh ngangsongkeun bagaimana musyawarah dikaji, ya siap, tidak usah. Iran ayatullah, Irak mufti, Indonesia supaya nyawa sih aturannya kos gitu baheula tak perjanjian anak di Bogor mamu izina di Cikupa sarua atuh ngadeukeutan meureun ka mau dibejakeun aduh haji pengen di japan mui jahe di bebawang punya atuh teh rahasia bae meureun di jerona mu Allah alam urang teu nyaho ieu jabejan aja dibalikeun ka Lampung pan eta meureun kasus mana gitu ge lalaunan tah carita negara lalaunan tapi eta dasarna kos gitu supaya nyaho heula deuk saha nu ngadidik negara urang ai henteu nyaho mah je ulah nyaritakeun rukun wudu bae babar rukun wudu mah genap nomor kahiji hulu nomor kadua suku kan ngacak itu biasa Ki Golkar mah ngacak kabeh itu make tartib guys lah jadi acak-acak rukun salat sabaraha cenah kiai kumaha hayangna sia lain kitu tuh sing puguh heuh mah kumaha hayangna stok di loba di aing tuh sing puguh lah henteu aing mah kumaha hayangna sia merena letik 13 merena rada gede 18 merena pohara 24 kumaha merena sia ka aing ayo leuk hayang sabaraha sia jadi ondok kos gitu heran aing mah rukun wudu bisa, rukun sholat bisa, tasawuf namake manehanana urusan negara pan urang cicing di negara. Masa teu peduli atuh urang teh cicing di negara. Dideuleu ku urang. Maju mundurna kan terletak di pundak rakyat negara teh. Mantap ulah salah milih pamimpin. Nah, ai kitu mah cenah kiai kula nungguan kiai bae. Oke, guys. Tenang kayak di bejaan kula. Sapi tetep. Kanjeng Nabi teh minta kepada inuh pemimpin kufar saksi andai kata ya ulang ilu aja Muhammad lantaran nyana ngabohongkeun ka ayat teu percaya kana akhirat ulah milu jeung du karari itu mane bae itu bae ulah hiji Masya Allah Al-Quran tegas kuarikul Muhammad bejakeun ku anjeun ta'alau teh maksudna mah ngagerokeun ngan ngagerokeunana nu ngagerokeun di luhur nu digerokeunna di handap eta ta'alau heuy yo ka dieu yo nyanana di luhur gunung misalna di Gunung Santri gitu jelema di handap woi kadari yo asalna ta'ala mah nu ngagerokeunna di luhur nu digerokeunna di handap yo ka dieu yo kula di dieu hayu kadari yo deuk naon deuk dibere penerangan aslina mah kos kitu tapi nu dimaksud di dieu mah lain kitu nu penting mah ieu ngagerokeun deuk di luhur deuk di handap kok dihadap si make perjalanan di luhur anggap jelema du di handap teh jelema bidu nyawa si bidu jadi bidug teh geus teu ngadengen naon teu neuleun naon bidug ngaranna aya pitek los cicing bae laleur los cicing bae bidug ngaranna eta katirisan tilok make baju bidug ngaranna eta
kapanasan make jaket tilu rakep bidung eta nu kos kitu mah eta tah dalam bidung tah eta gerokeun tah nu kos kitu tah seakan-akan nyana teh dihandap urang nu ngagerokeun di luhur ku sebab bidung dengan denye nah ieu ge sarua tahu kadar ieu cek Kanjeng Nabi hei kafir kadar ieu seakan-akan nanya kapan eta kafir teh mah deuk naraon ieu kami kadinya teh dipanggil oh nu mantak dipanggil teh atslu ma harrama rabbukum alaikum kaula bakal nyebutan macakeun hukum-hukum anu diharamkeun ku pangeran aranjeun kabeh maneh teh ngomong nang di pangeran yo aya hukum keputusan ti pangeran ieu nu bakal dicaritakeun ieu dengekeun ayat sabaraha Ahmad ayat 9 bakalna 5 jelas nu 4 samar 5 jelas 4 samar dijieun di 2 ayat cik coba kumaha man cek Abu Jahal kami hayang ngadeyekeun intuk ti pangeran ya dengekeun nya mana nomor kahiji Allah tusyriku bihi syai'a Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dehekeun ku cili maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh nomor kahiji ulah osok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik sugan teh naon mah siapa nyinggung aing teman-teman ulah aya ngamusyrik kok bisa kos kitu sih man kunaon eta cek pangeran kieu cek pangeran deuk pangeran mah ka Allah bae ulah sok make Uzza Manat Lata kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek yana gaib pangeran mah kami ge percaya aya pangeran teh ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu ieu teh pangeran tuturunan kapan ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a ulah musyrik nomor kadua wa bil walidaini ihsana ay ahsinu bil walidaini ihsan nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a nomor kadua kanikmatan teh ayana urang diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab menang indung bapak urang bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuannya beres ti kelebu sorry ya gimana nu ti kelebu tah beres ngandung apan eta mamawa maneh 8 bulan galibna bayangkeun kota naik kana puyeng naik kana ceuli tarorek naik kana irung naik kana bibir teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh jambu ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh tai ngora pasti ngeunah masa nu ngora-ngora lah eta kan diicip-icip kunaon eta aya manehan kan di jero terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngeunah deui dahar deka mamada ge make diperhitungkeun moalah lantaran ieu keur hamil ieu keur ngandung pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung teh
Ndek kondangan kayak itu ulah lah cek bapana. Emang kunaon gitu ulah ibadah deket ya ulah deket ge. Emang kunaon gitu besi kumaha meureun di jero anak lain. Emang kumaha teu bagus kadeulena. Kunaon gitu lantaran di deuleu dihareup sakumaha jelema anu melendang deuleu di tukang gitu bagusna. Nu jelas sopan lain gitu. Nu jelas mah lain gitu deudeuh ka anak. Besi kaganggu. Dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero dek ngadahar ieu ulah besi mabok di jero dek sare dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung kene geus diperhitungkeun ku indungna masyaallah mulai ku ari ke 9 bulan geus siap-siap dek ngalahirkeun antara dua pae hirup jihad jana ya Allah ya Rabbi embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung di sesar lainna naon mahal 12 juta sedangkan ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu di sesar bae zolim dokter nu mesti ulah di sesar mah haram di sesar sebab nyesar mah ngarusak alamun geus mesti terakhir kakara tuh masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas sebab waktu asup nama letik kulaun keluar jadi gede nah iya melebihi kapasitas tapi kekawasan Allah ya keluar baik keluar baik nu asup mimiti letik keluar gede masalah masalah tambah kosong jadi pikiran ulah urusan kekawasan Allah tambah warinya ngabeten ngahejen borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana di pandian rumah dukun dan semedi susuan temenang aya nyamuk temenang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung teh pikir kotak coba aduh langsung nyusu langsung nyusu menang sababaraha penting mah 2 nu nyusuna seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan teh mah Pak eta masyaallah nu pamalingan si euneun teh cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak bayangkeun indung masyaallah terus beki gede beki dedeh beki nyaah beki gede kuari terus bae di isangan di pandian aduh eta indung ya Allah ya Rabb bapana neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah bayangkan indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi nah kuari geus mulai leng-leng kokorondangan dan lain sebagainya tetep mana sing ade budak besi kahau sing ade eta kan ku deudeuh ka anak sing ade konsian emang kunaon itu di tukang empang pan ke ngagejebur ka empang deui kajenting bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kunaon gitu bohongan pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong dah budak mah ulah ka empang ai bapana kajeun kena kejebur nah emang kondang itu tilok balik berarti nyandung ya bebeja keur nyandung di mana aya palalaki bebeja nyandung atuh meureun mun bebeja teu diizinan sih di mana aya ginian ngomongna atuh lakos ditu nu tenang atuh mun sih ngomong sok kitu mah tenang lo budak hese ngomong jeung nyandung mah teu kaharti kitu ku urang aduh lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba ge hayang nyaho jati diri urang nu asli nyandung beres nyandung mulai guys tuh deuleu setan datang nyaho asli da urang setan berarti padahal eta kiai tetap ku pamajikan di setan-setan tuh setan datang tuh eta nyaho asli da urang sakilang kiai di setan-setan ku pamajikan atuh komo tukang karung mah juri geledegan
Aduh, geus teu kuat baru jandung geus. Di setan-setan di juri-juri kurang asli da urang kanyahoan ku ari. Oh, berarti aing setan. Tah, maleureun-eureun ngomong mah maleureun-eureun tilu bacem. Hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna. Ti isuk datang ka sore tang ka isuk ge moal putus. Nomor kadua nu susah, nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus. Nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus. Malah ya guys, angges paek beta guys. Nah, ini Allah tusiku bi syai'. Nomor kedua bayangkeun lantaran indung ti mimiti ngandung ngalahirkeun ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetap deudeuh na ka anak bae. Deu ka mana ge moal anak. Deu ka mana ge kela besi anak. Aro anak we anak. Maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini ihsan. Sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsanan kalawan hade nu nyaat. Ulah nyentak ka indung mah. Ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah terletak pada ridho indung bapa. Indung bapa ridho, Allah ridho. Indung bapa ridho, Allah moal ridho. Ridhollah fi ridhol walidain. Masya Allah. Dua. Nomor ketilu wala taqtulu auladakum min imlaq. Kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kadua ka indung bapa teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana. Nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus sirup-irup dikubur. Atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah engke nu mantak instruksi ti Gusti Allah. Wahai urang Arab cek Gusti Allah mat sampaikeun wala taqtulu auladakum min imlaq. Ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun besi pakir. Kulantaran di dieu teh aya min ajli imlakin besi pakir. Lain ngabunuh langsung dikubur bae. Kumaha kuari? Lamun digugurkeun besi pakir sarua bae membunuh ngaranna. Atawa kuari mah azlu bae azlu. Di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan. Emang kunaon gitu lah can mapan ya besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta. Nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2. Emang kurang bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan ayo atuh kan pendapatan saya sedangkan kan orang lah iya imah gecan boga ya motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mau besi susah lah ka dituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah. Kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae. Aya nu ngabunuh geus kaluar, aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh, aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min jimlah besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum. Emang na urusan rizki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Muhammad
Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jengsian fakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut henteu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna nahnu narzukukum kaula nu agung anu ngarizkian naranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji Eselon hiji sekian, eselon 2 sekian, eselon 3 sekian, eselon 7 sekian. Emang aya ge diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah, eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan hiji sekian, 2 sekian, 3 sekian. Eta keputusan. Tah, geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan kene ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi tapi kurang percayaan ka itu aduh aing mah dieu beusi teu digaji dek terus bebe digawe pokona beusi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asal dipecat aing mah ke gaji eueuh aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantak ipis jasa iman entek terus aya pendidikan tasawuf maksudnya supaya keyakinan ka Allah na mantep dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah. Engkena boga pol ka Gusti di berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah. Mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah. Kuari aya diurus ku Allah. Rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya dek menangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abeh mantap ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaranna mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal geus ka Allah bae aya teu masalah aya sesuai mah jeung kelas teu masalah ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah cek majikanana ka pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh ka tah ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah pasrah ka Allah capoe dua poe kak ieu urang teu dahar geus kumaha Allah bae kieu bae tuh ka aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang mangga atuh aing butuh pan ka sia tuh aing dibutuhkeun cak nyana aya di paraban teu eta aya paraban urusan Allah aya butuh urusan aing puyeng cak nyana ieu kakak tak kudu ngaji dek nasawuf dek norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka ilah saya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliangan memehna nyana zuhud terus jadi raja zuhud kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi Assalamualaikum salam ai maneh
datang ke mana ka zuhudan maneh cek Marupil Qurhi cek Abu Yazid kieu kulama zuhud teh coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kulama sakitu cek Marupil Qurhi anjing kula ge kos kitu ambo cak Abu Yazid anjing kos kitu di negara kulama aya bae di dahar eueuh bae nyada sabar paling ngelel bae tah anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cakeun ada kos berarti can kuat maneh tah jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Marupil Qurhi eleh luhur dina zuhudna ku Marupil Qurhi lantaran cek Marupil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bikeun ulah datang ka diendekeun di imah eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun made teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami pohar taat kula ka anjeun ngaguru nu mantap tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Marupil Qurhi mah misah Junaidil Babagdi Sisri Sikti ngahiji di dinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia masyaallah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung mah 2 poe di 3 poe geus mulai rada kaluar kesang tis 4 poe geus leuleus geus kicep 5 poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang aya nu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku malu kaenge dibere langsung bae ku Gusti cek eta mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk geus saya ngadoa kadalapan teh can aya keneh pan telat amat sakitu kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk pan dengan ka Gusti mah pandap nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah pae tapi kumaha Gusti bae endahan ki ilham ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh ka luhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanaga cek itu kuatnya saya kulantaran tulisanana di kota ya nyana ngorandang ka kota ngorandang ka kota datang oge ka kota juk di kota ki bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas gegeran diinum di dahar seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek ngadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek
pakai kudu ka kota keneh bayi haju eta make leungeun manusia tah abdi nu resep nama hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti blug ka handap emang pikiran urang ge kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah gimana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah wakazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka kholwa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Bu Yazid Al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi jadi ngaguru deh tak bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi ke kilitrikan mah kilitrikan mah tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah nalegan ye sia geus di bibir aing dah kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak cepu eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae kan jadi kuku make kajenting nyana di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah mana selain kuliah deh kuliah lah pokona geus di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa lain jurusan kawalian tamah hanya ilmiah jang praktek lah kudu di pondok pesantren jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok gak bisa nyana guru kaditu kaki Ma'rufil Qurhi barang datang cek Syekh Ma'rufil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing nanaon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres kan bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh saking luhur amat sih mau parah urusan ada jeung Gusti Allah amoh murikak bulunya lagi murikak bulu tapi tetep can percaya cakena manya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menyeritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu can percaya coba aing dek mempercayakeun aku supaya aing yakin ternyata di luar gegerentesan beta kos gitu tah cek sama dokter teh percaya ka aing murid berangkat ayo dek ka mana ngayakinkeun sia teh yakin ka aing kan kan kanyahoan wah beuki sieun wae ayo dek ka mana ayo tuturkeun sok loba omong ulah mata tanya ayo aing boga babaturan datang ka ieu mah babaturan wow sono biasa adu tangkep lah atuh kadatanganku Ki Ma'rufil Qurhi pohar jasa cari terus dibagiakeun cai kopi dan lain sebagainya ke ulah ka mana dahar akhirnya bener sate dahar lah ti luar nu boga imah Syekh Ma'rufil Qurhi jeung murid anyar zuhud bantat teh dah cek Syekh Ma'rufil Qurhi dah ka muridna kan lamun canda izin ti guru moal dah begitu Syekh Ma'rufil Qurhi ngadahar sate hiji ngahanem lagi didelegeun kuduaan pan teu didaharnya
ngan hiji doang dikuyah-kunyah ku sama rupil kuring endah dikadoakeun ke sekolah pada pamit baik sok dahar belum pamit geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sakilobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ya kajian kuku bahagia sebab Syekh Marufil Qurhi mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate Assalamualaikum waalaikumsalam ieu sate kan geus dibayar masalah sakieu teh mbena nang ti mana menang meuli nu bener ya bener dah meuli nu bener ya urang mah lain lalagaan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan dek dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula kadatangan guru kula Syekh Marufil Qurhi kemudian dahar haju eta satena kunyana diicip-icip ngajari balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah masyaallah hampura cenah kula can tukang sate emang kurang gitu embe pae ku kula di sate cak anu bantat juhut teh nyahoan kitu cenah tah guru urang embe pae teh embe nun teu dipencit di sate ku kanyahoan pan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae teh ya urang kadahar bangke kan tuh atuh pati ya bangsa beungeut-beungeut ku sadaya teh nyaho pan atuh teh jaraos urang biasa bae dek bangket teh dek naon pokona mah 15 tusuk aduh atuh mamang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona jadi kula yang gede untung aya embe pae anyar kanyawan lah geus di sate bae guguran datang ka Syekh Marufil waalaikumsalam dek nyaritakeun embe pae nya ceu pan geus jahudi bae tah cak muridna mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa dek ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh atuh aing mah ngobrol terus jeung Allah oyang cenah ieu kos gitulah kutubul aulia lumantan geus hese jaritakeun ada nyana komunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat tadi dibejaan ku Allah bedahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya tementak sok aya ngaweleng wedek dahar ge kieu ke besi di lembur urang anu ngaweleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jas nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh mantap mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah basantren modern teu bisa basantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik da jurusan-jurusanana urusan agama ngan endek ngajurus ka derajat mah salapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung asad dan bedana sarua tah mah ngan beda ngaran dong sanawiyah eta doang bedana sagit sarua jang derajat mah tetep ngantren ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrenna di mana heula sabaraha taun mas antrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyakum papat wala taqrabul fawahisha ulah sok gadeukeutan bangsa fawahis kabair zina deukeut bae ulah komo zina nginayahan kana cacak-cacak deukeut ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti besin pan aya nu kieu ye jelema teh aya nu kieu aya anu wani nonton orkes teata lamun eueuh sasaha
lamun aya saha mampu aya nu kos kitu anu wani aya saha saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tah jelas ieu mah dideuleuh nya kae anu awet teh nya anu awet oh aya maleng mah emang bener loban wau ih lamun aing na di ditu mah di Pandeglang wau aing daek nonton orkes aya di dieu mah mung pana aing di ustad-ustad ku batur ih iya ustad aing teh kiai mah jah kudu nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah tak eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung mungus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang tendang sorangan bae di kamar belum tak kiai tolol tah jadi ai mazharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu itu dari dulu loba jelema mah mun ka HP ge haram oh jelema bae eta loba teh kiai nu kos kitu loba teh kiai loba bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah mah salah ieu mah kiai aya dinu loba jelema aya murid mung tapi sorangan bau fuhara tak eta henteu wa baton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah kos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah nuleukeun nuleukeun gharib Allah mah sugan aya nundutan la takhuduhu sinatu wala Allahumma ya qadiyal hajat Allah